dina raraga ngambah kahirupan di ieu alam. Diri teh aya nu ngatur, umur diukur, napas dialas. Atuh hirup teh teu bisa sakaba-kaba nuturkeun hawa nafsu umbar amarah. Malah supaya diri teu talanjuran, Allah masihan pitutur jeung papatah oge panggeuing ku mangrupakeun nu ditingali, nu didenge, nu kasaksian di alam dunya, eta teh dilalatul isarah. Seperti panon anu tadina bengras ayeuna jadi teu pati awas, awak anu tadina jag-jag waringkas ayeuna jadi rarempo kawas kararas, kulit anu tadina cangker ayeuna jadi pareot jeung bias, buuk anu tadina hideung meles jadi ngeplak bodas. Ieu kabeh teh mangrupakeun pitutur jeung panggeuing ti Allah kana diri yen diri teh teu bisa walakaya. Pangeran anu murbeng alam masihan panggeuing ka urang sadayana selaku makhluk. Saurna dina Quran surat Yasin ayat 68, sajalma anu dibere umur panjang ku kami bakal ngabalikeun kana warugana eta jalma, balik deui ka budak, balik deui kana pikun. Naha maraneh henteu baroga akal. Kitu unggal anu maha kawasa dina Quran. Tapi manusia dina narima ieu panggeuing teh aya nu teu bisa maca kana eta kajadian, dina harti teu bisa mikirkeun kana naon anu tumiba kana diri, teu ngarasakeun yen eta teh mangrupakeun panggeuing ti Allah kana dirina. Aya deui anu bisa maca kana eta kajadian tapi teu ngajadikeun pitutur pikeun dirina. Eta kajadian teh dianggap perubahan alam anu biasa. Naon pangna manusia tara bisa narima kana eta pitutur jeung panggeuing ti Allah, sabab manusia boga dua panyakit anu entrep dina hatena. Kahiji saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta hirsun, artina kadademes diri kana dunya atanapi sok disebut hubbu dunya. Ari anu disebut hirsun teh lain anu beunghar, tapi diri kadademes atawa salawasna inget bae kana dunya. Jadi sok sanajan jalma kokoro nyosok malarat rosa, hirupna lieg eueuh ragap teu aya, lamun bae hatena cumantel kana dunya salawasna ngarep-ngarep kana dunya, eta teh disebut hirsun. Sabalikna sanajan hartana lubak limbuk bro di juru bro dipantok ngalayah di tengah imah, tapi hatena teu kabawa ku dunya, hatena tentrem ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala, eta jalma teh teu disebut hirsun. Kadua, jalma anu teu jadi panggeuing kana nu ditingali, nu ditempo, nu didenge, lantaran eta jalma tulul amal, artina panjang cita-cita. Lamun jalma boga pikir atawa boga rasa yen hirup teh rek lila, asa jauh keneh kana maot, batu hungkul nu rek maot mah da urang mah moal masih keneh jauh. Diri mah asa rek panjang umur, sabab diri masih keneh ngora, masih jag-jag waringkas. Tah eta teh panyakit nu disebut tulul amal. Mudah-mudahan urang
sarerea sing aya dina kasalemetan dunya jeung akhirat jauh tina panyakit hirsun jeung tuluhan.